Mas Boy, ya bedog na. Bedog yang naon? Pas ya tadi kalau apa? Oh sia, mau bedog kan bedog doang. Tanggal apa kai? Ngomong. Mas Boy. Teh, Kopi. Oh, utang apa Mali? iya. Teh, ngopi teh. Kopi. Oh, utang apa Mali? Ya tuh biasa gue, ngopi teh jadi ngopi lah. Terus sih nggak hutang, korean merianan aja. Hutang lagi slow. Yang hutangan mulu, jual tuh warung, mending suruh hutang ranting. Oh, jeung balanjana teh pusing. Itu biasa bete, ambak baik. Kira-kira jadikan kopi ya. Yang kopi naon sih emang? Kopi yang kopi hidung lah. Ih, ngopi hidung bae apa sih hidung ge? Iya. Masa Allah teh, nih gitu-gitu teuing tangah hina urang. Apa bener memang hidung? Ih, bukan Suisa. Ya tuh biasa be. Masa kita jadi dari kopi nata? Oke, gede kurang dijenkeun, aku mah hutang deui tah. Moal. Pak hutang mah. Bayar he. Teh, yang kopi. Datang dibayar jelema hidung tukang hutang. Lah, hutang mah lulu. Biasa bete. Ngomong teh naon sih wes? Bos. Yang kopi. Ngopi. Ngopi tah tinggal jeung doang kopi hidung. Teh, kopi hidung hiji. Saruan yang banget sih ya hidung. Kopi hidung. Terus semuanya kan sih hidung. Tah, kopina tah. Kopi ka hiji. Hiji bae lah kuduaan. Besok mah hutang. Dalam ya, tuang abon. Kenal sih dia. Ngopi. Terus nggak belat duit baik. Boga dit mah. Tah, ditnya kan bos aing. Bos gede ngomong. Bos saponyol. Amun ka warung kenal? Cucuk sih. Kenal kan? Sepeda haping. Pada ide naik tataran. Cocok sih dia kos awewe sama tulis. Tak ngomong pada baik ya. Saya cek lagi ngopi mah. Ya ini kau kapangi. Arah sehat bae. Yang sama ieu hiji. Dia lu biang. Senang sih aing minum ngopi. Lu gandeng sih. Enggak bisa. Ih, kopi aing mesen tuh. Ih, pesen kena tuh, boga duit tuh. Boga. Cenah loba, bos-bos deh. Atuh sen ngopi mah. Kalau mesen doang. Daripada para rasea sen ngopi bae. Kan jak kopi aing. Ih, Aing nu nginom. Minum susu. PA bos. Buat aing semua kopi. Bau deui. Lain bau-bau deui. Set jijing bareng. Ngaja pan. Misalkan jengkol. Sia apa rasea bae. Bau. Kau kapangi. Para rasea bae. Ini si awe jadian. Ya makhluk astral. Biang. Siang biang. Mau tekau deket ribut bae kos ucing jeung anjing secara ribut bae. Sembur deui sia ku aing. Ih, boga amat nya bau. Tuh eta ngaja ingat jengkol bae bau. Guys, tebal kaisin. Terus kijing sia. Ilut bae. Ya mana ini lu Biasa gue. Ribut bae sih kalebatan ucing jeung anjing geus ngopi ya dia. Tah, kita ngopi tah. kasar amat. Teh nyanan ngoyar kopi. Oh, itu lumayan. Mas Boy. Mas Boy. Ih, wes udah wes. Ya. Kak, panas-panas ki kiwari nangan es kelapa ngeunah meureunnya. Tapi ini yang anak kemana nya? Yuk, rendangan be kemana be? Kemana tuh? Udah orang tidur Aja. Wes. Tidak kenaon tuh. Iya, oh. Sampurkeun aja wes. Ayo. Kamarana ieu Mang Panjo. Kenaon sih ada di dia? Ajalana kenaon? Biu. Aku nyawa diuk nanya deui. Yusuf biu. Oh, serius? Saya kenaon di dia ada duaan wae keur mangkal. Emang naon mangkal? Atuh sugan yang anu lewat naon Mang mangkal. Panjo naon ke dia? Keur lewat we, tadi udah si wes. Si bencong. Terus kemana sih Mas Boyna? Kenyang, kemana gua? Kunaon sih kebiasaan? Tiluan udah gudagan be mau capek apa ti kamari? Yang masalah bae mah si bencong mah. Biasaan hoka. Ih, nyela nege pusing ya, Kak. Kau WC ge? Tidak. Hah? Beli es kelapa. Yuk, ke mana ya? Mang Panjo beli es kelapa tuh.
Kelapa. Dogan meureun. Ih serius beli es kelapa. Kiwari beli es kelapa di mana jauh? Inguna nyawa panas-panas kieu ada es kelapa. Es kelapa di mana? Halal lah di tangkalna loba. Bisa naik ge henteu urang. Wes naik kelapa wes yang es kelapa cenah ge. Teu bisa aing. Di laki-laki itu bisa ngalah kelapa, uka bisa. Biasa bae teu ngomong setengah diri. Yang jauh kan. Bisa itu sih wes naik kelapa. Sekeun cicing hayu. Kemana? Hayu ge. Pernah tidak? Nang Panjul yang si Wes. Si Panjul. Si Panjul jeung si Wes nang bedog jeung ngan kelapa. Panjul di si Wes. Kurang ajar teh jelema. Kunaon sih musik itu? Gue emang ngopi henteu. Tiba-tiba ditah mayar. Lah di mana? Nang nyose di warung janda. Udah bener. Di mana? Janda tuh di Tonggo. Di mana? Udah bener. Biasa be. Nyawa tidak di dalam gitu. Bisa dalam naon bisa bae ge. Atuh mending ngotot. Biasa be. Pan IG biasa ngeureuna. Panjul lagi sih hideung lah mana? Tuh kaditu. Bapak yang teangkeun ah. Bisa kaditu lah. Cuma lilu. Mas Bay. Mas Bay. Mas Bay. Si aing udah tuh bedog. Ayo kepat. Woi, tak korak sia. Cenah kalapa, ya bedogna. Mas Bay. Ya bedogna jangan kalapa. Bata, bedog bae. Bedogna jangan paksa ke bae. Lekong udah Kau paksa kasih bencong. Bencong sia. Ngepok aing bae. Panjul sia lupa tim saya eta. Yang mana jadi ke mana? Mas Bay, ya bedogna. Bedog jeung naon? Pas tadi kalapa apa? Oh sia. Mun kan bedog doang. Apa kae? Ngomong. Tadi pas bae. Dia ngacung-ngacung bedog ngepung bae. Maksud aing menek mikeun. Itu kalapa dengan bedog ke mana-mana. Aya dia aing ge. Atuh tadi teu ngomong sia. Ngejore. Action. Teh kopi teh. Action. Ngutang malu jeung balanja turun kan. Aji peda sih itu. Action. Mas Bay. Cenah kalau bedog. Action. Mas Bay. Oke. Action. Wes. Tidak geram tuh. Iho. Gagal. Action. Malah nggak jedok. Action. Nu ngomong saha? Iya. Eta, sing. Action. Si Panjul. Penyanat nangan bedog jeung kalapa jeung si Wes duaan.